Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, cemkuring, nurul halidania, ulah hilap kangge, like, comment, share, sareng subscribe channel YouTube Janari. Tong hilapnya, hatur nuhun. Daik sambal dong. Dengar ti ku pikiran alaleur. Pan urang teh keur ngopi, jual asup wana ci kopi. Kapan kala kapae? Cik atuh sakira-kirana boga masalah mau ulah bunuh diri. Sarua urang boga masalah. Bos, tepoknya tadi tet jika ngomong wajeng kopi. Nya kapan urang mah sok di baturan nguci kopi. Sugan teh geus kilo. Tah ka ngomong. Nya kos sorangan we. Urang teh keur hayang nyorangan. Ngopi udud sabari ngalamun. Sugan wae aya duit sakarung urang. Lamun aya duit sakarung, rek dikasahakeun, Dikamanehkeun? atuh si bosna Gampang ngalamun deui urang mah. tong loba cicing bos, usik tidak. Emang ragama cicing. Cuman pikiran murid asa nguriling. Beki dia teh beki pusing. Tong pusing-pusing bos, cet we urang sugan we nyaman. Sudi urang mah. Aduh atuh bos, meh teu pusing teuing. Emangna si bos can nangtukeun kaputusan naon? Acan malah mah tambah hujatan itu ti dieu. Kalem atuh bos, karena di setiap hujatan pasti aya dangdutan. Eta mah hajatan. Panuadul deui bos. Lain eta bibir maneh eta sarada jeding. Kunaon? Nya puguh, nya jeding, nya nyeri deh. Nyenaha dicium bandol. Leuwih ti bandol bos. Maksudna kumaha? Nya gede, nya buluan deh. Sato naon eta? Lain sato da jalma. Oh, jalma saha gitu? Eta nu hayangan kasih eteh teh ya. Pan ku urang teh dipegat, dicaram ulang udag-udag teh si eteh. Kalau kangalek. Terus? Ikieu bos. Manehna nyerang ti kenca, tangkis ku urang kenca. Manehna nyerang ka katuhu, tangkis ku urang ka katuhu. Tapi naha kalau nyerang ka nu biwir, pan urang teh bisa kukumaha. Maksudna bibir? Iya. Ih, lain kieu. Emangna urang homo. Terus? Iya bibir urang ditarik sakadaekna. Mangkat teh seksi deui. Ngalunjak itu carana mah jelema teh put. Geus, cuang teh angan isukan, urang cuang babalitungan. Hutang pati dibayar pati, hutang birang dibayar birang. Nyawan gitu bos. Aduh. Wangi lah, pedawe manehna ngadar ke sarua ngadar kejo. Lamun manehna ngadar sabangsa ninggaan, bancet, jeung sajabana. Urang karek mikir, Tapi mah gede bos. Tukang mah kakak siri. tenang pun. Lamun isukan jadi panggih jeung jelemana, pokona mah jamin ngagoler. Yakin bos? Yakin, sing percaya. Wong, lihat ya wong. Wong pegat ya. Susah pegat. Lihat. Kiri teh. Kos angkot wae ya. Teh kemana, Mang? Eta si wong. Nya kieu we, ada asa salah. Balik ke mana teh? Terus saya periode wae, nah aku aya di dieu.
Jaba dua anu juga sendal capit. Bisa wae lah si Eteh. Nyamang wae teh. Saur si Emput, si Eteh masih muda kene sih bos. Jadi kumaha kamari teh? Nyata capek tuh teh. Teh, Aduh, cik atuh, ayo naros teh hiji-hiji, meh teu riweuh kieu. Sok uang bari naros naon? Eta si Eteh ngurang-ngurang ke si bos. Nyata capek, ngurang milik batur. Nya pasti capek mah. Atuh, Tanya aku. nah mah si Teh, tapi orang perlu bisa narimakan kenyataan. Nya teh tiasa kitu wae wong, berat keur teteh mah. Teh orang oge baheula orang boga rasanya ka hiji awewe. nya sakra wong. Eta lamun urang keur nganjang teh bapana sok nitah mau kolobot. Oh, no eta, panas teh ompong. Teuing da nyaah. Teruskeun atuh. Punten teh eta saya tetangga ganggu we dura. Kumaha batuh sok teruskeun. Sok terus kumaha? Ya pokona namanya teh. Teu lila manehna ingkah teh. Tah, manehna jeung lalakina rek saimah, tapi dak urang mah didoakeun. Sing sakinah mawadah warahmah. Najan raga teu bisa tabah teh, najan hate teu bisa pisah, ngan saukur bisa pasrah. Meureun ieu hanya nu teu ngajadi ka muah teh. Si ompong teh. Nya, ni ampun ya. Tah urang ge bisa kitu, nya seorang Lutfi Dodot teu bisa. Can tiasa mundur kitu wae teteh mah. Najan teteh sadar nu dipinampah teh salah. Rapuh teteh mah tanpa aboy teh. Geus jero teuing teu leumna. Sok rasa rapuh urang ge teh. Pami udud potong, kopi katajong. Kemana we dirimu mahnya? Jadi pami si bos isukan pageto temere kapastian. Eteh jadi menakan sepuhna tas ukur gertakan hungkul. Atuhnya jadi Nya bade kumaha? nya tingalikeun we. Kayak kagok ramekeun sakalian. Anggap tuncelang we sekalian bae leuwih rame. Eras, tuncelang cenah nya. Bos, tuh jalan mana tuh? Oh, eta dari mana? Gedenya. Lumayan. Terus iya kumaha, maju teh mundur. Majulah. Marilah. Siap ya, bos. Cir eta budak masih keneh wae deui ka urang. Cir eta nyaan budak teh paling keneh wae ka urang. Hajar, mun urang hajar. Jir, eno brut euy. Sibon bohong. Weh, naon nih apa? Atuh asbar cawae. Cicing mana wong? Tunggu lenteng. Wong, tuh jelema mana wong? Datang juga repuk we teh boga salahna naon? Aneh apal teh kadeek? Urang teh salakina si Eteh. Si Eteh mana? Si Eteh anu dipik hayang ku maneh, anu diudag-udag ge ku maneh.
Buat ngerasa bersalah gitu. Saja itu kesalahan maneh harapin banget. Pati dibunian ku kelek we. Geus atuh bos, geus. Matak ge boga perasaan teh tempat tempo. Sosok rupak. Poek ah. Matak ge damaran, benenggang, ngalah teu rupak batur. Pokona mah lamun maneh sakali-kali deui ngundang-undang pamajikan urang dijen lalap budak maneh. Bos, rekaman tuh, kurang can puas yeuh. Kayak kitu ae. Cukup. Teh lamun manehna sakali-kali deui tong diremehkeun, urak kabeh. Balik. Ya. Nuhun Wong, mun maneh mah urang bisa jadi bubur. Geus tong loba omong buru balik ya. Wong, kuat urang mah lempang lagi. Geus kurang dibonceng.